tugas urang mah kapan kitu sadayana we puji kagungan Allah sumuhun eta Kang daya deui abeh kaurus ieu alam aku saling puji mah heuh ameh kagero hareunana ameh kagero ngadoa lain ka Bapak Gubernur wungku ka sararea oge dewek oge meureun pamimpin aya di imah mah sumuhun pamimpin rumah tangga di imah jadi kasya kabeh pamimpin gitu da kabeh kadunya ku pangeran teh aya ngaran-ngaran manusia mah jadi khalifah tenang sanajan keur sorangan urang teh pan mimpin diri meureun mimpin panon ceuk kolot teh mah ulah sadeuleu-deuleuna lamun lain deuleueunana eta berak ngandung harti meureun urang oge pamimpin aya ngaran-ngaran pamimpin teh meureun nya kudu jadi desainer jadi ahli tenang ngarang-ngarang ngabangun kehidupan masyarakat bangsa tur negara anu didadasaran ku agama jeung budaya eta utamina budaya Pancasila we lumatak urang di mana ka demokrasi teh di dieu urang salaku rakyat bisa vokal pek nyarita marek nepi ka peulbah mana oge sing nepi ka peura ge pek wae nepi ka peuyeul oge teh naon nyalurkeun aspirasi mah hak eta mah laras hak ngan anu penting urang teh meureunan anu demokratis Pancasilais eta demokratis naon sababna abeh dilindungi ku undang-undang bener tak kitu euy ai cicing dina real teh kitu balik deui kana jalan carita kumaha mangga Kang ayeuna anu jadi senopati ti pihak Kurawa teh nu dipercaya nyata Dorna wah sesepuh eta mah wah dipikasegan kahayang dewek teh ti pihak Amarta anu ngajadikeun senopati teh dewek da Dorna mah ti bubudak ka sieuna teh ku dewek sieun dijual senana berarti teh mah ku akang sieuna teh ka sieuna teh ku dewek naon cing ka sieuna naon sieuna dicet tapi gede mah di dieu mulanya naon Kang urang mah urang jadi sahabat we urang saling bejaan cirina manusia teh di dinya ai cirina manusia teh nyaeta anu kersa dipapatahan jeung kersa mapatahan mun teu kitu rametuk bener eta cirina manusia teh eta Kang watak urang saling bejaan sanajan urang geus kolot kieu di bejaan ku sahanapeun aya sahanapeun umurna sahanapeun aya luhurna ilmu gugu ulah gengsi urang mah ulah gengsi da ilmu tah ngaranna ge da jajadian pangeran kabeh oge lain hinaeun sanes Kang pujieun we urang mah tak kitu euy sae Kang ai ditumpes maka kajahatan teh moal eueuh da jajadian anjeunna ngan urangna ulah ngewa wungkul bisi manehna ngalakukeun jahat teh bisi proses dek eling proses hirupnya Kang proses hirup atuh didoakeun cing buru-buru areling heuh amin Kang amin pupeurieun dewek can pas elingna mudah-mudahan benar disungana begitu eling ya ngan omat eta hate ulah goreng ulah kiruh hate teh saur Bapak Sidik Amin deh mah artinya ti pajagalan kumaha qad aflaha man jakaha heuh anu katepi ku dewek da dewek nu beja na tidinya artina teh bagja pisan keur jelema anu geus bisa nyucikeun hatena ngabersihkeun hatena bener ditemak deui ku salah sawios hadis kumaha khairunas anfa'u minanas kumaha jadi panghade-hadena jelema anu aya gunana keur ka jelema deui eta bener tak kitu euy saling we dina waktu anu heuh eta Kang salin hampura nya lumatak ulah di pararanet oge rezeki keur seniman anu dihandap teh kieu ye sing aya khawatir gitu sing aya khawatir heeh bener Kang ulah seueuh sorangan hirup teh ulah boncenang sorangan da eta atuh da aing narima duit aing teu percayana teh di dinya cenah loba sukses loba dinya teu percayana teh aing geus aya duit geratan sok sewang-sewang kitu teh masing-masing tara inget ge mah aya digawe berjuang kudu babarengan aya datang duit geura sewang-sewang jara rumput nya tak kitu aya datang duit sararea teh baru kana moal ngait kana ti koro urang nya pasti diparabkeun teh ka anak pamajikanana teh duit ladang basila sarua we jeung diracun teh anak pamajikan teh sarua jeung di baruang Kang sarua jeung di baruang nu matak mi HP euy teu samat aya nu heuh kitu sa teh dumeh we aing tereh paeh ulah mu kejung tereh paeh segala
iya karunya si Asep Sunandar geus kolot atukeun bae 20 karepek pikir ku si lain ai pae mabak geus 54 tahun bayangkeun umurna sakedeung deui nya lamun umurna 200 tahun kali sabaraha tahun deui geus eta sing panjangnya kagak pinter gitu nah. ngerti latihan eta musuh newa eta musuh nyebrut wakang doh tongkope ieu newa ieu motongkeun leungeun tadi dinya nyeret ka dieu eta sakilat leungeun nyologodor ka tukang musuh ngabedol teh nya mawa ka dieu dikieu teh digendong digendong cerat didinya beunang nama mah didinya halah aya ku kitu ba emut kana mereka keur dilatih wakang baheula geus latihan dititah nginjem duit lain wala suka tetenya kuring datang udah buka langkang goblok da aing kana kalangkangna wawuh beda rupana beda tiri sejen eta ilmu musik itu mun asa wawuhnya jeung musik kudu dipake ku urang pan urang mimitina ge akang da manehna mah sapaneureun urang datangna oge pan baheula nanyakeun ingin keur budak eta heeh tak silaing oge dewek teh bisi ieu bisi naon bisi diparangkeun ke dipangperangan di tengah pajauh jeung dewek ai kitu mah silaing ai geus masagi dewek teh temblang teuing teh riwa bisi silaing poho deui ai kitu ai soal ilmu mah kuring mah moal poho ngan kana hutang sama poho teh jadi poho mah turunan ti akang gara sok da aing teh percaya henteu ka silaing teh soal usik teh sia malah baca capek nunggu bener can pernah latihan bejana we cepot kabejakeun ahli usik da kuring macan mecakan can pernah latihan itu da ai kuring mah moal ka mundur can kaasaan mah tuh percaya iya hampura we ye sok pakai hampura segala dalinnya latihan tapi sia mah sok nyaan kades ya moal sieun benyaan benya atuh beakeun tenaga keungke urang aing hah ya goblok sia montong ada dewa sih cuy ada latihannya mah dalimnya atuh heeh kuat sok tuturkeun hayat terus seret ku kuring halus woi woi bener euy bener euy air ikatna mah itu woi potong musik leuh kumaha geus kieu sok hayangnya ka dieu eta bahayana mah tuh dah eta nanya duhan aing nyeri kumaha we sakan resot teh alah wet musik kumaha kita beres aya eta akang teh lah nginjem tenaga babaturan malah mau ditokok kuring tuturkeun tenaga si lain aya nuturkeun tenaga kieu kumaha geus dihandap da bisa barakaya bawa ka dieu dibawa ka dieu teh hese pan sok bawa deui ka dieu balikeun tah ka ditu hese ka dieu hese da cek dewek mending cicing ai geus ka ditu teu beunang nah si eta beda teh beusi poho nya aya eleh teh miningan kasalahan eta kitu deh ngelehan mana lanceuk aing mah biasa lumpat wah aya kitu satiaki teh nya geleutik tingali nepi ka wo anjir letik-letik bulut-bulut deui itu puntet-puntet we itu mah hebatna satiaki teh eta eta lamun musuh berat-berat teuing manehna mah mundur ka tuh awas domba nepi ada oh tidinya
Salah kamu. Duh. Ayo. Kidang kancana teh Kang. Bejana sireng tarik lompat. Bejana. Eta ku bejana wae atuh pan babarangan teh ngapoe. Eta dina Agustus kira juara wae itu tadi. Menang wae gini Agustus ai lari sileuing. Lari. Di RW genep teu menang wae gini. Ai sileuing kumaha teh menang lari teh. Badak kuring mah sok motong ai batur mah ka itu mui. Ai ngan itu goblok. Yang musuhna dipilihan nu bare suku jeung. Oh bareng jeung Juragan Bima tuh kana bandera beureum. Naon? Break lupa aing aya nyaho. Nya masih lain. Nyaan teh ngomong teh sok. Naon hadiahna lamun nepi ka itu? Iket tah. Pikeun. Mung tara diseusuh. Ngawirang batu teh mah. Maunatna make iket ieu teh deuleu. Kumaha? Pinjam ieu sok dibere wae. Siap. Sok hitungan kayaknya. Hitungan tapi. Hitungan. Kumaha? Lamun dewek teh hibu 3. Siap. Tuturkeun dewek. Sok. Sok aja. Bejana juara RW teh nya. Kanu beureum mah kanu beureum ulah mana wae teh. Tuturkeun aing. Kanu beureum. Sia mah sok kitu. Aing kadinya sia ka warung. Kade sia ulah kahiana teh hera. Sing serius. Usang hitungna. Dek ku sileng dek ku dewek didinya we sok komano. Ya. Sok. Langsung. Hiji. Wah, geus jengkat. Dua. Geus ngajengkat, Wah. Tino. Teu sudi abrig-abrigan teuing. Capek-capek. Numuruhan moal aya bari ngangkat. Terus. Deket di baledog wae. Ngerakeun sia teh mah nya. Apa bodoh? Kami da hana capek aing. Astagfirullahaladzim. Karena menjadi tentara teh gitu ya, Pak. Aing nempok getih teh aing mah teluh beraja. Naon itu lu beraja, Kang? Yuri hayang dahar. Ieu mah ti pihakmu geus teu aneh heuy. Wah, Kang, da rasikona jadi tentara teh. Mimitina mah nepi ka utah aing basa mimiti Bratayuda. Oh, kitu Akang. Nempok bangke eta getih biji tina urat-urat cing bererebek. Hei, Akang kira. Ayeuna mah geus teu pati aneh. Geus biasa deui meureun, Kang. Muga-muga hei barudak ngora nu bakal datang. Tulang tongong nagara barudak. Lain saeutik nu mati teu kurang anu korban. Bener. Di medan juang keur araranjeun keur kasejahteraan anjeun ke kahareup. Anak incu. Pek cenah nyayang nilai-nilai juang dina dada teh. Sing nyangkaru. Usian kemerdekaan cing nyang karuk dina kalbu. Bener. Nepi ka kieu ieu. Berjuang teh gitu, Kang. Sanajan pihak musuh da puguh oge da jelema sarua atuh geus paeh we euy. Sarua we, Kang. Keun aya dikubur masal we di dinya lah. Ieu saha lu kopral UNED. Nya. Ya nu tadi mah kopral Apo mah. Walah. Ieu mah ti pihak urang yo. Di pihak urang. Muga-muga pahlawan anjeun disebutna oge. Muga-muga arwahna di tempat kirina tempat anu nikmat muga Allah. Amin. Anjeun mah aya guna biheung teuing kuring mah paeh teh dina golodog batu. Tepatnya teuing kumaha. Dina puak paok atawa kumaha we. Biheung heuh da jelema. Da jelema bener. Anjeun mah geus puguh jadi pahlawan disebutna. Kabera negara bangsa teh eta bener, Kang. Alah Haji Mustofa. Kopral Apo berapa? Ayeuna da aya keneh Haji Mustofa mah nya. Oh ya mah Haji Mustahil gini. Aya kade Kang bisi aya baturna kopral Adi. Naon atuh bari nage? Jauh keneh. Palingan mau milu da salah ngagusur. Mun urang mah Ari maneh atuh nutur-nutur wae naon? Da aing teh boga hutang. lain kudu tur-tur wae mun urang mah jauh atuh. Ini hoyong terang hoyong kacatet engke dina waktosna aman kan.
Aya jadi sejarah we Kang da. cepot aya tugas keur maneh tah teuning Nah gini aya jaketan mah lumayan kayak proyek aya pagawean da Kang gini. mudah-mudahan proyek abdi teh ulah yang ngerebut Ulah ini seur mau wae mau program anu teh abdi teh nya engke di mana Dorna turun tina kareta pasti bakal nanyakeun cenah meureunahnya Aswatama paeh kayak gitu taina teh Bima teh rek maehan Aswatama ngan gajah tama Aswatama tangke bakal ear di belah kidul cenah meureun Aswatama gugur maneh oge kudu milu nyebut gugur tah lamun Dorna nanyakeun ka maneh cenah meureunah cepot bener maneh nyaho Aswatama gugur tah maneh mah geuning bisa ngaleuwihan ngomong percaya tenang asa ngomong masuk dileuwihan ayo urusan kabohong lamun ka PHP-an duit dikurangan ayo urusan kabohong percaya ayo soal ngabohong mah siap lah nya ayo ekol mah da teu aya usumna jengkol aya bener Kang usum percaya ka maneh mah da puguh maneh mah jelema durhaka lain maka disebutkan jelema durhaka teu payus munguh di ratu teu layak aya di raja teu gini ge di pamimpin naon Kang jomoni saya emangna manehna teh pangeran moni aing jelema hidup di dunya mah can puguh doraka jeung teuna kabeh oge Kang ieu mah jelema durhaka we Kang biasana nu nuduh kitu teh manehna teh eta pada ucakeun nu doraka mah naon pot anjing teh ulah dieu we ngagereneng aya teu teu hatena teh ngomong jeung hate sanggup bejaan si dawala ngaglan tebih si dawala teh enak teh palih dicuun kemah wah tebih eta mah udah kena beca juga ieu teh keur perang sak otak teh ka mana wae mah nya aya beca aya beca di Cicadas aduh nah itu kemana wae gerakan mun urang mah ini teh teuing jeung ongkos kahayang ta ilit kitu nya pantes mode juragan Abimanyu baheula gitu kan we bari ngalungkeun duit gitu Kang naon geuning kebenaran ka dieu naon sebutkeun jauh teh tadeukeun gajah rek dipaehan naon maksudna nu di mana teuing nu di Sumatera teuing di mana amanat ti Gusti Batara Kresna eta gajah teh ayeuna teh ngaluarkeun penyakit flu gajah badak rek dipaehan ieu teh naon maksudna kaayaan keur perang kita teh nyambung jeung gajah flu banyak gaji rek dipaehan saur Gusti Batara cenah balad apa lain cenah ieu mah karasa balad tentara pihak ti urang teh ti Panawa mundur aya teh sakti bedorna teh sakti deuleu lain beja rupa-rupa kasaktian dikeluarkeun atuh puguh we da saluhurna ge tak mau dek ngaluhuran sira Arjuna teh muridna pek pikir ku leuing ngaluhuran kasaran teter jajaten ieu teh alhoda karasa atuh munur ada munur ya tah saur Gusti Batara di kidul teh aya gajah belah kidul laki dua ada gajah jual gitu la ilaha illallah tong mana karep we teh nyong eta gajah teh saru ngaranna teh jeung anakna Dorna Aicing anak Dorna saha Banowati jauh-jauh betul ke Bandung mun hayang gebuga aing anak Dorna teh Citrayuda sararea ge apaleun anak komayana mah Dor ieu Dorceung ngaranna teh anak Dorna Aswatama oh tah eta na pripoli Aswatama tabula kidul teh aya gajah ngaranna Aswatama dek dipaehan ku juragan Bima tah engke bala tentara nyorowok di bulah kidul Aswatama gugur tah engke lamun Dorna datang ka Silaing amanat ieu mah kumaha cenah cepot saur Gusti Batara ieu umat ieu kumaha cenah lamun nanyakeun Dorna ka Silaing cenah meureun dawala ai si cepot di mana ayeuna bejakeun dewe teh keur usaha kitu teh bejakeun keur Cirebon nya keur nyebarkeun KB naon KB teh keluarga berencana ieu teh kumaha mun teh nyambung kitu teh ya keur perang
pokok nama lamun nanyakeun cenah meureunna nya suata mah paeh bejakeun heueuh kitu kira ge sakitu tuh tak kitu pirage oh siap lah kade euy HP we minta digosipkeun suata mah paeh sing aswata mah gogor acan oke gede kabeh teuing kuring mindeng sakidula kagagal beda hari geus umroh mah mun lami tetepan cokat sakat suat-suat aya naon make gumujeng lumayan kumaha sugane bisa umroh kedua kalian nya lamun pinu museum teh tadi umroh museum aing bakal pinu di aing teh bakal nyiptakeun museum jeung perpustakaan wah beres cita-cita teh mah bantuan ngalir ka aing wah bantuan pasti bakar ngalir dah-dahane wah piduiteun unggul ya ieu mah piduiteun unggul euy beres paduli teuing ladang nipu ge kan bae ladang ngahianat oge nu penting mah buncir we nu keluarga penting mah keur kapentingan aing ge supaya buncir heueuh kaparaban anak pemajikan urang mah kaji mumpung dina zaman kieu mah heueuh mumpung aya kesempatan ge nya sabab lamun teu kitu moal bebenangan moal beunghar hirup teh moal saksara mah dihina batur pokona mah anu penting mah asa ulah tina jalan bener we hirup mah dah jalan bener pada ada hese mah hese hese rek ayana batur hinge ayo pulang ngalah pecah jeung saera diri wirakawan sidi bentala motoran terima kasih ulah urang mah ulah naon ulah loba teuing pasea ulah usaha gedekeun hinge ulah walah eta waos mah Patekadan anu mulia julangan ari naon Barcelona jeung MU teh iraha ieu tanggal 27 tanggal 27 aduh mangkaning aing pemain inti aduh bisa teu main atuh mah aing teh si Messi si Ronaldo Messi teh ieu mah aduh lur ai aja naon dah pokona anu penting urang mah hasil we cokotan pakarang pakakas urut perang oh eta we nu penting wah tada teuing rame wisatawan ke ka museum aing beres nu penting mah piduiteun we lah piduiteun we paduli teuing dina jalan salah ge kan bahaya dan keur kieu mah lah rancing geus Patekadan anu mulia tentu tapi niat kerja buka podang walah wae ka dari ieu buat medan kariwa saileuti temong korena lasana jika lebih panjang aduh meninggalis dikeleti mending cantik kakakaskan bahasna Allah rambut tuh kagomplok gitu mah ngeunakeun abdi nona igun
beres nona ikut Sawaos di Madrid. wawas tapi kagak jeprit gitu dek menten menten naon apaan aya festival oh padalangan sanes padalangan domba oh marukana urang teu boga domba loba mun rek kilu kontes benernya teteh jadi pongan sakedeung kilu kontes jeung Kang Oman Batu Para kakak paling tangan. Babalean. Tanah cantikan penganan kasayan mamuja. Padi bidang terbaca. Pati kadang anu muyang tentu nuhun ayi mugi cing parajang Yuswa cing baralenghar sabaksuna ulah manayagan wae hirup teh sabaksuna tuh tapi nih kita wawas dengan jeprit kudu bedauan Kota nun. tapi meang kedah kembang kudu bedauan di pelonge batur gigal teh hari maneh kunaon rerengkenekan wae bari jeung kayaan jempling kawas nu sarap nu ngendang nu naon bonge beren bajarkeun teh nu ngendang pangna rerengkenekan ge da aing teh lain nu gelo kenang genah kena aya nu nabehan kenang aya nu nabehan di tukang biraku ekelak-ekelakan dua kata behan darah rasaan mah sepi halo doda hujan sote tadi si bolot si budak kabina-bina teuing sate bolot sia bolot budak ai cenah mah TVRI Jawa Barat goblok nyaritakeun TV aduh cenah mah bakal diayakeun festival padalangan sa Jawa Barat gawe bareng nyaeta DRI Pepadi Jawa Barat jeung TPRI Bandung PPRI Jawa Barat gitu isuk nyaho aing ge his Jawa Barat lain jawab oh Jawa Barat his ulah jorang Barat lain burut ai mah saha nyebut burut goblok Jawa Barat Jawa Barat lain jawab mudah-mudahan bae atuh seniman seniwati padalangan khususna nu aya di urang teh sing naek harkat derajatna ku ayana gawe bareng TPRI jeung Pepadi oge para dalang sadayana sadayana sa Jawa Barat nyaho aing oge para dalang cing inget tetek dalang-dalang nu ti sa Jawa Barat teh jadi kontingen nyaho aing ge kontingen nah maneh mawawakana kondom goblok nanti cerita gitu atuh kontingen kontingen lain kondom lain kontingen kontingen mun ceuk basa nama pa suna nama pamilon pamilon nyaho goblok pamilon nah Pak Udin ari maneh direket teuing da moal nyambung gitu teu nyambung
kapir ka dieu euy. Nganggap Yo kapir. kapir sia ka aing teh pugu-pugu. Lain nganggap kapir kakak naon kecirina nya. Naon kecirina mungkin nganggap kapir. Tara salat sia nya. Beda. Hah? Beda teu make kerpus. Nah, katinggalina kumaha eta tarang teu herang. Eta nyanyi jeung macam fanatik ieu. Oh, apa nanti ke betul makan? What yes up. Wah, anjir. Ade. Boro dianggap enteng euy. Berat ya. Disangka euy. Woi, ya tak. Ya. Awas. Woi. Berat lawan teh ya. Woi. Dak ya. Aduh. Woi. Nah, sekali ya. Aya nu ngadegungkeun di belah ditu euy. Ayo nu Baru kana lain aing euy. burukan nu ngarampok meureun. Woi, ya resep. Ya, woi, ya. Nah, make galerek deui. Jara raya jelema teh. Tong pabarendogan ah. Dikirain lain aku. Dikirai. Woi, ya sap ya. Woi. Lamunya ka aing pangnyakeun sate teh ngadegungkeun aing teh. Keun urang podaran waing lah. Beres ah. Meureun kana lain aang meureun. Buruk. Woi, ya. Woi. Au. Oleh. Kakara penting ayeuna eleh teh si goblok. Kunaon teh. Kunaon teh. Naon teh? Kunaon sih kan ponok sabelah tuh. Dan abdi teh tara eleh gelut. Iya. Kakaraun penting aja nama mah. Tara abdi mah. Ai kitu nah ari ku Habib. Alah, Nari ku tapi beleh. di kumaha teh kan? Tahu tadi neme rogok ti corona euy. Hah? Dirogok ti corona. Waduh, betul kang ngagoloh-goloh gitu. Mereka kuliah. Boga gajah itu. Boga hutang. Gajah. Kan boga gajah tadi. Ora karep aja jewirna teh. Malaysia. Tengelehan jadi. BHP bibir ai. Apa bibir? BHP bibir. Ah, Mi HP. nu abdi ge geus kanal teuing. Malaysia kadieu. Sawios di dieu ya. Geus loba nyebut Aya kasih. Nonyok aing geus. Aya kasieun. nyebut eta musuh we ini kana bibir. Lamun dorna diparengkeun amprok jeung si cepot. Nonyok abdi ulah. Ulah. Tuh udah kan pakai congkok musuh udah. Jelema teh yang ngabinasa we nih nama. Lamun nanyakeun kada secenginget. Pasti dina kiragot perang kieu dorna pasti bakal mawa bandera bodas. Cinginget maneh, cinyaho maneh kana pelaturan ieu. Perang di mana aya nu mawa bandera bodas eta ulah diganggu. Ulah dibinasa. Ulah ditandasa. Ade. Padahal hayang menang mah tentara teh bawa bandera bodas. Geus deukeut rak-rakeun gejos ka musuh. Ada lain deui licik eta mah. Licik teh mah teu licik mah meunang zaman kiwari mah. Kumaha we carana? Da si eta mah yang kitu wae. Aya pelaturan naon ge kan. Gitu kan. Pot di mana nanyakeun cenah mun nahanya suatu apa bae. Tumuhun abdi geus diwartosan ku Gusti Batara. Ih mun ngomong atuh sia. Geus kitu atuh. Nah, meni. Wah pajang catur meureun. Naon
Dek naon itu ari akang. Naon aduh. Dewasa beureun dibawa mah. Kena wae baledogan aing nya. Teuing pas wae sia teh mah baledogan mah. Terus sina nah ada. Teu beunang euy. Aduh. Oh sina ngagejeli ka anak. Naon? Aduh bieu. Kade Kang. Nanaonan teh. Aing mah we teh sanes dukun. Kita kabatur teh sia eta. Naon akang make gagaro segala lah. Hebatna Gusti Batara Kresna luar biasa. Wah, jenius akang teh mah tuh. Jenius. Wah ge Abong Batara, hartina Batara teh nyaeta pinter. pinter, wah ge gelar Batara. Pinter dina sagala rupana. Ngatur siasat teh. Ngatur Sagala rupa pasoalan teu aya anu rengse. beres ku anjeunna mah. Lamun otak dewek cara Gusti Batara Kresna. Wah, geus boga akang bajai. Bagja. Geus bukan Akang otak. Heunya tak kitu akibat naon cing? Naon akang teh teh? Akibat kudu jadi inung bapa dewek teh lain inung bapa nu salah. Akang Dewekna we meureun teu sumanget bedegong dina mangsa baheula ngulik pangarti neangan pangabisa nyusun ilmu. Dalam akang pinter mah omongan teh. Moal jadi paripu. Da loba pisan geuning anak bapa teh. Putra-putra bapak beuseuh. Oh. Urukan Komo lamun ninga kaayaan Kurawa sumohon. eta ngajararagona. Wah, palolontongna akang. Artina eta teh teu kadidik rohanina, teu kadidik jasmanina. Oh, kata Ngan ukur dipepene ku haliah dunya wungkul. sumohon eta. Abok Eta we naon Kang? sakalian titah salat Naon Kang? kalah main keleci we der parasea. Bener. Komo Aduh cerita, ampun Gusti nu Maha Agung. komo cerita Yuda ditindak ku salat teh. Pan ari Pandawa mah kulantaran meureun putrana Gusti Panu Suwargi kulantaran sakedik ke kaurus kadidik rohanina kadidik jasmanina. Kagero akang keur majalmi. Ai Kurawa Wah, Prabu Dastarata cacak eta teh teu nempo panonna teh teu ningali nepi ka riab anakna teh 100. komo Cacak teu nempo teh teu ningali komo lamun heuleu. meureun teh 1000 mah. Tah di dieu pentingna euy kulawarga berencana nya. Kantona eta pentingna. Nu mata kerahkeun ku sararea urang pigawe Sumoh. pancen rahayat dina program KB teh heuh. Oh, kantona akang teh teh. Kudu sabenerna mah ararasup KB teh. Ih, supaya Sabab sedang tingali we ku lobana teh jelema teh iteu euy lapangan kerja nya heureut akang. heureut. Heureut. Jelema beuki loba akhirna kaituna tensi kriminalitas oge ngaronjat. Aronya eta pengangguran loba brokan teh. Kumaha carana pikeun ngawujudkeun keluarga kecil bahagia sejahtera, Kumaha teh teh Kang? cerdas, mampu Beres. nyieun tindakan anu tepat, efektif, tur efisien. Efisien. Dewek geus anya euy. Percaya Kakang mah efisien. Jeung ulet. Ulet. bisa Bener. garing anak. Hah? Bener akang. Apan meureunan urang teh sagancangna pisan kudu bisa ngungkulan kaayaan anu walurat. Walurat. Hah? Bener. Tadi dia pentingna euy. Buku hari akang. Cukup anak teh 2. Dua palingnya 2 we sedang. Ulah cara Pak Asep Sunanar anakna riab. Ulah akang. Aduh ampun. Ngaripuhkeun teh euy. Oh, eta. Indung bapak kabunyang ganying akhirna teh pan indung bapak teh teu sararehat ka itu. Secara rehat. Hah? Teu saimbang jeung usaha makomo Kang. Teu saimbang jeung usahana. Balalang krut teh. Aya meureun baka rupa-rupa kejadian meureun nantina loba teh anak teh heuh buka alaman. Mata kedah di KB teh kitu murukan teh. Direncanakeun. Ya, Ulan
poe eta dewek ngagotongan mayit Walah kitu akang. deui batur dewek yang Pak Haji Sidik we dewek dibawa Ya Pak Haji Sidik we teh mau urukan teh mang Tiga Tijono cing teh Pak Haji Sidik bantuan ngagotong mayit Ya untung pangperangan untung kerasa ngagotong nu tararatu nu semplak tak-takna nu maot papuguh Eta nu anu simpati. pae mah geus teu kaitung deui ieu mah ieu anu can maot nu sakarat nya nu sakarat hi rupa-rupa eta pelbah sakarat hei kumaha kang kumaha gumantung beureun karesepna keur cager oh katenan kumaha dina amalan eta keur sakarat leungeun teh kitu we tanya kumaha teh kang naon naon beureun teh keur cager teh resep gapleh bener aduh ampun Pantau turunan rupa-rupa nu sakarat teh nya kang nya lu rupa-rupa eta nu sakarat kumaha aya nu kikituan we tanya naon teh goreng beureunan keur hirupna teh resep nyaron padak teh suli jadi tukang saron deh gitu dah heeh ada rupa-rupa aya nu keur sakarat Allahu Akbar saha tadigana. resep salat teh oh loh kita makan alah jalmi soleh nu matak beuki dieu beuki sadar urang teh sararea teh calon neraka jeung calon surga tenang akan kabeh oge can jara radi Sanjara boh ka radi. neraka boh ka sawarga nya kumantung urangna kumantung ka urangna benar model kamari nyalonkeun urang legislatif legislatifnya kumaha eta karunya kanu teu jara radi jadi aya sawareh anu garelo aya salah stres kan aya nu ngagantung maneh stres beureun euy stres teh aya nu geus barang beres sejadah ke masjid ai PTL dicokotan deui aduh ampun lain kabina-bina kangnya bener asa ku kabina-bina teuing ka eta meureun ubudunya modalna menang jelema artina ubudunya teh nyaeta ngan dunya we wungkul di pikiran teh oh eta bener Hah? oh bener kang padahal lamun ditinggal kana sawatawis kaayaan urang salaku manusia yen hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggal ke nyawa maot pingaraneunana sumuhun eta temut kadinya da moal langgeng saliwat akang ayeuna nu diudak-udak ka pangkatan kadudukan bari jeung hirupna teu iman cenah geuningan cikolot teh mah pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah ka pangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas paedahna hirup tanpa dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa sumuhun Palingan loba jadi beurit. watir kang doana we teu sararea amin da ieu perang teh waktu balitungan lamun teu kieu meureun moal aya panustrunganana moal getrengna Panawa jeung Kurawa teh sumuhun dan tetep meureun kudu aya balitungan tah di dieu meureun bedana manusia jeung sato teh oh kitu akang ari sato seperti anjing buduk di jarian paehna teh nganukur samet bilatungan tapi jelema mah sajabati bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang sumuhun heeh benten teh eta kang ya kang komplit gini teh Bapak Gubernur aya sadayana kang ngariung alhamdulillah Gusti Nu Maha Agung ditepangkeun sareng Bapak urang Bapak Jawa Barat Bapak Jawa Barat Pak Gubernur nya salaku ais pangampih Jawa Barat Bapak Ahmad Heriawan leres dina zaman modern kiwari dewek boga ais pangampih doh anu merhatikeun kana sataun ge acan ada aca dina ngabdikeun diri ka negeri sabaraga ka negara doana we sajabana ti doa teh pangrojong ti urang sararea sumuhun da urang heuh da eta mah geus dijadikeun ku pangeran mana gejo oge sumuhun da urang wargana da tugas urang mah kapan kitu sadayana we puji kagungan Allah sumuhun eta kang daya deui abeh kaurus ieu alam ku saling puji mah heuh ame kagero harinana ame kagero ngadoa lain ka Bapak Gubernur wungku ka sararea oge da dewek oge meureun pamimpin aya di imah mah sumuhun pamimpin rumah tangga di imah jadi kasya kabeh pamimpin gitu da kabeh kadunya ku pangeran teh ngaran-ngaran manusia mah jadi khalifah tenang sanajan keur sorangan urang teh pan mimpin diri meureun mimpin panon ceuk kolot teh mah ulah sadeuleu-deuleuna lamun lain deuleueunana eta berak nganung harti meureun urang oge pamimpin
ngaran-ngaran pamimpin teh berenanya kudu jadi desainer jadi ahli tenang ngarang-ngarang ngabangun kehidupan masyarakat bangsa tur negara anu didasarkan ku agama jeung budaya eta utamina budaya Pancasila we lumatak urang di mana ta demokrasi teh di dieu urang salaku rakyat bisa vokal pek nyarita marek nepi ka bawah mana oge sing nepi ka beura ge pek wae nepi ka peuyeul oge teh nanaon nyalurkeun aspirasi mah hak eta mah laras hak ngan anu penting urang teh meureunang anu demokratis Pancasilais eta demokratis naon sababna abeh dilindungi ku undang-undang bener tak kitu euy ai cicing dina real teh kitu balik deui kana jalan carita kumaha mangga Kang ayeuna anu jadi senopati ti pihak Kurawa teh nu dipercaya nyata Dorna wah sesepuh kota makuan wah dipika segan kahayang dewek teh ti pihak Amarta anu ngajadikeun senopati teh dewek ka Dorna mah ti bubudak ka sieuna teh ku dewek sieun dijual senona berarti teh ku akang sieuna teh ka sieuna teh ku dewek naon cing ka sieuna nah kunaon sieuna sieun dicet tapi beneran aya guru na juragan pangaulaan teh wah guru sararea guru Panawa guru Kurawa guru sararea aya mah bener saktina mah luar biasa Dorna teh wah mentangkeun panah teh tong boro dikeceng teu dikeceng oge pirakukeuna makan jago-jagoana bener ya nah eta Dorna eta cenah ajeuna teh Sirweda dan Nurweda Sri Nurweda oh eta tepat kana sasaran lamun tumuk tembak teh oh percaya kasohor ai tumak tembakna mah kaceluk ka kana ngewo kalau ka kajana pria kajamparing angin-angin ka koncara mancanagara Dorna teh sakti dina mentangkeun panah pada apalun kadinya mah kula tara misleuk eta we bareto kumaha bal dina jero sumur nya kumaha henteu ku panah nyabutan dom-doman cem disambung-sambungkeun nya hiji dom-doman teh ka sumur teh plak dialungkeun ti luhur pas eta anu aneh namakeun kuno ka hiji eta nu kadua kumaha nu kadua Kang nu kadua cep keuna kana buntut dom-doman deui woloh jadi napal cep 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 cokot teh ka luhur surak atuh tidinya mimitina jadi guru sararea teh mimiti sohor teh tidinya padahal lamun diukur kana kitu Dorna oge ti dewek teh eta teh menang ilmu kitu teh ngan dewek mah teu dibeja-beja mung sohor mung loba duit mung aing mah mung loba mung boga murid mung teu muridkeun loba duit mung loba duit jeung ulah heung lamun ka aing murid teh barudak barang kirim barudak tarima nya Kang barurang tarima ieu mah lain kalah ngaringkid teh aing teh sakalian ngirim belut oke tidinya akan cacaduan ngamuridkeun teh mah di dieu muridnya naon Kang urang mah urang jadi sahabat teh jadi sahabat we urang saling bejaan cirina manusia teh didinya ai cirina manusia teh nyaeta anu kersa dipapatahan jeung kersa mapatahan mun teu kitu rametuk bener eta cirina manusia teh eta Kang watak urang-urang saling bejaan sanajan urang geus kolot kieu dibejaan ku sahanapeun ai sahanapeun umurna sahanapeun ai luhurna ilmu gugu ulah gengsi urang mah ulah gengsi da ilmu tama ngaranna ge da jajadian pangeran kabeh oge lain hinaeun sanes Kang nya pujieun we urang mah tak kitu euy sae Kang da sanajan bari kieu dewek henteu diangkat jadi senopati ai ka lapangan maka tegak kursi teh sok milu we neungeulan jelema hiji dua we mah hiji dua mah pihak musuh lain tina ngewa boga rasa tanggung jawab bener ieu mah meminimalisasi tensi kriminalitas nya pikeun memperkecil kejahatan memperkecil ruang lingkup urang mah lain tak kitu da ai ditumpes maka kejahatan teh moal eueuh da jajadian anjeunna ngan urangna ulah ngewa wungkul bisi manehna ngalakukeun jahat teh bisi proses dek eling rek proses hirup nya Kang proses hirup atuh didoakeun cenah buru-buru areling heuh amin Kang amin pupeurieun dewek can pas elingna mudah-mudahan benar geus sugan pakai doa ya Kang
gelar perang sinupit urang teh ayeuna Kang jeung Garuda Ngelayang wah tada teuing tanding eta Dorna jeung muridna dahsyat teh perang teh Kang dahsyat ieu dahsyatnya perang teh di belah kaler di pihak Kurawa teh nyaeta Buris Rawa Kang ayeuna lawana di pihak urang nyaeta Raden Padmanegara Setiaki eta sarua di peneh tengah Senopati Juragan Arjuna Senopati alit-alit Kenca Katuhu Dresna Jumena leres sareng Sirikadi Milu Giru eta pejuang eta Gusti Sirikadi sanajan bari istri kumaha Kang eta nyawan berjuang eta tega ngorbankeun dirina hayang hancur medan tempur perlaya di medan Danalaga eta wilujeng kaum ibu berjuang teh bener moh ta eta meureunnan di mana istri milu tanggung jawab kana kapentingan boh negara boh bangsa ieu disebut Eman Sulaiman emansipasi eta naon emansipasi hor geus digenti geus kamari banda dijadikeun alhamdulillah euy aya sesepuh ti PRI di Jakarta Bapak direkturna nuhun kalungguhan ya Kang atuh cenah ieu di TPRI Bandung urang teh sasatna bubuka dina festival wayang golek sa-Jawa Barat kan bayang gawe bareng nyaeta Pepadi Jawa Barat sareng TPRI Jawa Barat TPRI Jawa Barat gawitan kaping enjingnya 25 enjing Kang ngawilujengkeun ka barudak anu jadi pamilon pek cing aralus ngiring tanah barudak pake kasempetan ayana ina festival teh sok digawe palus-alus palus-alus tararandang kayaknya kesempatan ieu teh budaya urang keur urang hak urang wajib dimulai ku urang tadi oge pan Bapak Gubernur teh kitu pan martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana bener mun budayana geus awut-awutan ruksak bangsana eta Kang da kitu sagala atuh sugane engke patanang-patanang teh anu hasil menang kadeudeuh ti Bapak Gubernur tenang laras Kang boh KTP RI ieu Jawa Barat boh ka Pepadi boh ka para dalang nya tenang ta urang teh sarada para dalang teh kudu sanggup magelarkeun wayang salaku media nepikeun aspirasi rakyat ka pemerintah nepikeun program pemerintah ka masyarakat urang teh seolah-olah dalang teh fasilitator bener da kitu sok sadaya ngan omat eta hate ulah goreng ulah kiruh hate teh saur Bapak Sidik Amin teh artinya ti pajagalan kumaha Kang qad aflaha manjakaha anu katepi ku dewek dan dewek nu beja na tidinya artina teh bagja pisan keur jelema anu geus bisa nyucikeun hatena ngabersihkeun hatena bener ditemak deui ku salah sawios hadis kumaha hoirunas anfa'u minanas kumaha teh jadi panghade-hadena jelema anu aya gunana keur ka jelema deui eta bener tak kitu euy saling we dina waktu anu eta Kang salin hampura salin alhamdulillah wa syukrulillah mudah-mudahan bae barudak lancar dina enggoning jadi pamilon amin aya 20 leuwihnya 20 langkung pamilon 20 langkung baik didoakeun atuh ka para yuri wilujeng para yuri kulan ketua Pepadi oge Bapak Caca urukan Pak Kang Uu ka dieu Pak Uu ka dieu atuh cenah Bapak Wali Kota Bandung Bapak Dada Rosada didoakeun cing panjang yuswana jeung panjang jabatanana amin Kang amin cing nereke jabatanana amin sugande anu nyaah kana seni teh ka urang Kang Uu Kang Dada oge nya merhatikeun ke seni teh mudah-mudahan we paranjang yuswanya amin Kang amin ya kitu euy kade sanajan ayeuna kaayaan keur perang ieu di kemah-kemah micieun runtah ulah di mana wae ulah di mana sokna urang mah daya tempatna bisi micieun kuntung tak komo eta kuntung teh kadupak angin anu hurung keneh asup ka kemah bisa kahuruan jelgur kahuruan pan rugi mun di kota Bandung teh mameureunan ciptakeun kota anu bersih anu nyaman berhijau bukan teh
berhijau komo deui panke 2011 mah urang teh jadi tuan rumah festival wayang se-Indonesia. Wah hebat. Wah di dieu Kang beres. Hebat. Komo deui kapan kesenian wayang teh di Indonesia geus diakui ku dunia, ku UNESCO. Aya sumbangan pan satahun sakali mah keur wayang sa Indonesia. Sanajan bari dewek can narima. Dan baik teh di mana nyangsang. Tara cair gini Kang keberang. Da eta we cekolot cenah. Masyarakat Indonesia Kumaha Kang? Kabeh ti mimiti pamimpin nepi ka rakyatna kudu mararani di pancuran Talaga Arum. Doh, na kumaha teh hartosna Kang? Meureun kulantaran kaayaan loba kajadian kieu teh kulantaran urang teh cadu mandi. Cadu mandi eta mah di parah. Naon sababna henteu mararani sabab eta pancuranna loba nu menet. Menet da eta jadi teu ngocor. Teu ngocor, teu nyalur. Nah, jadi teu bisa mandi. Kadang-kadang raskin oge dibagikeun teh ka barayana we wungkul kanu wawuh. Heeh. Kanu hak. Tah ieu teh seolah-olah dipenet ieu teh rezeki ti luhur ke rakyat teh. Can BL. Loba dipengkolkeun. Can BLT di parnet mah. Can BLT ti ditu nama mulus datang ka handap rada lieur. Rada disebitan. Heeh. Urangna cing gablek pucus deui. Dibere gas dijual deui. Wah, geus serba salah hirup teh di dunya. Serba salah Kang. Hah? Diperhatikan ku pemerintahan teh dijual Kang. Hah, rupa-rupa. Hah? Ai geus dijual inget deui kana gas teh meuli deui. Sikeneh urang pan ayeuna nya eta naon kamari teh pesta demokrasi tingkat legislatif Kang. Legislatif ngadoakeun kanu tos jara radi. Bener. Kanu acan atukeun ada tahun engke ge aya deui. Aya deui. Tingkatkeun ilmu, tingkatkeun pengetahuan kumaha carana. Bener. Hah? Heuh doakeun kanu marareunang teh kanu parantos mareunang gitu. Doakeun ulah cara anu geus-geus. Jadi dibeurit Ulah nu geus. Lain ai kabeh mah ngan aya oknum. di antarana oknum-oknum da di dunya mah kitu wae euy. Oknum. Dina sagala rupa pasoalan oge aya oknumna. Hah? Oknum wakil rakyat. Tadi dia perlu disterilkeun teh. Bener. Hah? Ngan aduh aing mun asa rawing ceuli. Wah, asa kabentar gelap Akang. Eta tukang mariksa, tukang newakan nu korupsi ayeuna terlibat di maehan batur. Meni asa kulebar Kang. Kacida atuh ke bangsa urang ayeuna. Rupa-rupa Kang. Nu matak anu geus doakeun ulah cara anu geus sawareh mah geuningan ngantor oge ning ka DPR teh satahun sakali datangna oge. Aya teh ai gaji pada gembleng. Heeh. Aya teh jelema nu kitu gaji we. Da sarua jeung korupsi teh teh. Ai gawe eueuh. Aya digawe nunutan. Aya oge geuning aya rapat-rapat atawa sidang paripurna teh ngadaon hees ini ngacai. Na rakyat teh rek ngawakilkeun ngacai. Hah? Rek rees mah geus rimah nya Kang bener. Heeh, alah. Heeh kitu teh euy ti deweknya. Nuhun Kang ah. Sing inget nilai-nilai juang teh urang gedurkeun deui dina dada teh. Sing nyangkaru. Sing era ku para pejuang urang dina mangsa nyokot kamerdekaan tina tangan jajahan. Bener eta Kang. Lain ngarebut nyokot. Nyokot lain. Urang nu direbut mah. Bener. Ku penjajah bener. Urang nu Toh pati jiwa raga heh nyawa kadiekeun kasalamatan negara jeung bangsa saur Gusti Batara Kresna tadi. Kumaha Kang? Heuh nilai juang teh di dinya gedurkeun. Tah bejuang dina alam merdeka mah engke kumayar pajak oge eta teh pejuang. Pejuang. Daek bebersih oge eta teh pejuang. Sami. Artina ngeusi kemerdekaan. Bener. Lain perang wae bajuang teh heuh. Bener. Lain perang da urang mah. Lempo runtah di kota teh meni kesal sanajan keur numpak mobil eureun. Eureun. Gitu cokot runtah teh tunda dina tempatna. Da berjuang di alam merdeka urang mah ayeuna mah. Da baheula mah baheula heueuh eta beunang teh ku penjajah eta pejuang urang blus kana obag ngararingku ke dina obag. Obag. Nya jadi tahanan politik jadi salangsara. Salangsara. Jegur merdeka. Alhamdulillah. Penjajah bisa kausir. Kausir. Eta pejuang urang anu dihukum anu dipangbuyan Bakang. kalaluar. Bararegang tapi pada ngahormat.
jadi ke pejabat baheula mah teu da tina berjuang baheula mah da dibui heula jadi pejabat teh ayeuna mah jadi pejabat heula tuluy dibui pan tibalik teh lebar heuh da teu ngarasa berjuang atuh tadi heuh aya teh jelema nu kitu aya henteu ai kabeh mah cenah kumaha cepos yang ngomong teh mun kaleuwihan teh kumaha lamun anu kasinggung sabodo teh tong boro kasinggung nepi ka TBC ge lain urusan aing teh heuh ulah tarik teuing bisa anu maehan lain naon naon ulah tarik teuing nyarita teh bisa anu newak kulit dipaehan akang rek ka mana da abdi butuh keneh ku akang teh oh dewe ku si anu maehan atau ngarepotkeun kitu da teh dipaehan ku sia ge bakal modar aing mah lain mang paur gede kan heuh alah ya alhamdulillah deuleu duh oh rempeg gang bagja teuing para dalang kadarieun bade tanang teh kan para dalang aya iya Yuri aduh kula warga besar Pepadi Kabupaten Jawa Barat nuhun anu ti Jakarta ge aya Pepadi ti Jakarta di pusat alhamdulillah tah kieu kitu nu matak ulah di pararanet oge rezeki keur seniman anu dihandap teh kieu ye sing aya khawatir gitu sing aya khawatir heeh benar Kang ulah seueuh sorangan hirup teh ulah boncenang sorangan da eta atuh da aing geus narima duit aing teu percayana teh di dinya teh loba sukses loba dinya teu percayana teh aing geus aya duit keratan sok sewang-sewang kitu teh masing-masing tara ingat ge aya digawe berjuang kudu babarengan aya datang duit geus sewang-sewang jara rumput eta kitu aya datang duit sararea teh baru kadang moal ngait kana ti koro mun nya pasti diparabkeun teh ka anak pamajikanana teh duit ladang basila sarua we jeung diracun teh anak pamajikan teh sarua jeung di baruang Kang sarua jeung di baruang nu matak mi HP euy teu samat aya nu heuh kitu sa teh dumeh we aing tereh paeh ulah mu kejung tereh paeh segala ieu karunya si Asep Sunandar geus kolot atukeun bae 20 karepek pikir ku si leuing ai paeh mah bagus geus 54 tahun bayangkeun umurna sakedeung deui lamun umurna 200 tahun kali sabaraha tahun deui geus eta sing panjangnya Kang pinter gitu